Hayya 'alas shalah. Beres sholat, nah pemakang ngadoa cokot heula Al-Quran buka surat Yasin. Subuh manten atuh Yasin walaupun kun fayakun. Beres Yasin eangan surat Waqiah. Beres Waqiah eangan surat Al-Mulk Tabarok. Beres eangan surat Kahfi. Cara tete ibu anu geus aya dina kasur geus boga wudu make minyak seungit make baju ulah karageuh teuing nu sare jeung salaki 3 lapis teu hitam make minyak seungit pokona mah sakalian wae muka kabeh make remote nah abdi keneunan teh baju make remote dan manggih-manggih oge teh muka kabeh yo mah ajar pangan teh we sare rumit hari geus boga anak pilu mah jalan terah main jalan terah kan hari kamalik ke minyak sungit ay ka warung ay ka pasar dipake minyak sungit hadiran dipake minyak sungit ka pasar dipake ka undangan dipake ke poma sare jeung salaki make awetan atuh dicium teh pahit ini dia mah awetan dia mah fresh hot cream dipake atuh dicium teh ladak sama ayam itu tidak pernah ya mana aja teman buat salah itu kayak sok umat lamut ada kemana ibu hoyong gaduh pahala agung bu ayeuna nu Mekah makin ente panasnya luar biasa 43 derajat Celcius ya lamun tema tengah poe aya kahuruan tah urang teh sorting ngaliwat ka kahuruan tengah poe kira-kira sameter mana teh panasna masyaallah tapi insyaallah tadi rahmat ku Allah udah rahmat ku Allah mah cilaka geuningan hileut cengek hileut anu dicero cengek jeung dicero cabe geuning teu ladaheun teu panaskeun sabab kita hileut di rahmat ku Allah subhanahu wa taala mun teu di rahmat urang Arab paraeh di hileut laras Pak fungsi di rahmat ku Allah masta urang doakeun ibu aya pahala jamaah haji teh ayeuna ka Cidaheseuna mun daftar ayeuna ka bawana daftar tungguna 22 tahun. Ibu lamun daftar ayeuna 22 tahun daftar tungguna. Tong sios kaburu paeh manten, tong nyebut paeh manten, daftar we hake kumaha ke urusan umur. Itu para jamaah. Ayat pahala di akhirat teh ongkosan ibadah haji tapi boga jalan ibadah haji. Mamin roatin sahabai awewe dan anu ngajak ieu awewe ka salakina sahabai awewe nu ngajak ka salakina pangheulana pernah teh itu ngajak ka salaki pangheulana sahabai awewe nu ngajak pangheulana ka salakina dibere mi'atai hajatin wa umratin pahala 200 kali ibadah haji sareng umroh bakal ngarajak ya lumatak praktek ketika kita membuka salati barate itu satu teman reaksi mengpun hidup salaki ulang mengpun boga kene salaki tawaran panggelan bareng deh tak enak Pak Ustad enak namanya itu tara jam teh enak Pak Ustad SMS terbuka HP 20 saat WA kan kada salah kirim ke grup gak boga HP teu boga
Gagal. Kade baca aja. Cerita baru gitu korobe. Iya, hayang pahala. Nah, pahala masak. Awewe kacaritakeun nu ngajak kasar di panggeulana sabab pahala nu gede. Di mana-mana aya pahala anu gede, berat ngalaksanakeunna. Oh. Eta pahala teh didedet dina tungtung ka era nu jadi pamajikan nu mata hese pamajikan nawaran ka salaki pangheula sabab gede pahala. Mangga eta mah bade dilaksanakeun ka di akhirat urang teh jojol boga pahala we 200 kali ibadah haji syar'i. Barade menang-menang barade atuh. Hikmah hasanah teh halus neng lamun anjeun bahasa kitu kolot aing teu panasaran ceuk papadarna ceuk maya teu panasaran aing ngawinkeun anak beak kebon beak sawah kecap teu panasaran teh kolot daya wates panganna geuning aing ngawinkeun anak teh alakur balager kacai jadi salawi kadarat jadi salagak kacai darek marani darek salat masa tapi lamun mus pasea mus kekemol katemong kumitoha katemong kukolot cekolot kadoho naon kaduhu hanya kal dudaya batas wakna gini aing ngawinkeun anak teh teu ada cereuk baroma rempag beheung rempag galengan beak kebon beak kongkorong gabelan anak kawinkeun tapi teu badan tina rumah tangga ulah aya kecap kitu anjeun nu jadi orang tua didoakeun ku syariat sing samawa sakinah mawaddah warahmah heula aya carita ieu kadongeng sing kuring sing gede mali tamatkeun tapi tiga nama yang baik lah ya yang sajam ya misalnya sajam kan nah gitu dia nggak lebih sajam juga barang 10 menit salam dulu ke 10 menit bahwa ayat jalma hidup kesadaran can pernah pasea sekali-kali acan contoh can pernah pasea sekali-kali orang sok pasea tara mindeng 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 temen harap sering besok sore Masya Allah hidup sederhana gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar hutang tepira tidak ke tukang boboko ari pamajikan teh awewe bener gelis tak kawan ngabandingan gelis kawati-wati endah mami warna gelis lain jajadian gelis kawati kudrat irung mancung tarang zaman terangan hai sudah jelir pae gadak nok sapotong begut ngadaun sereh cangkeng letik bujur gede beda jeung pamajikan urang pamajikan urang mah cangkeng anu gede bujur anu letik lama langsing ayeuna mah jadi langsung hidik-hikit langkah perak lempang singkatin lamun reungit jeung kumilah nyocok dina pipina teh sing solehat kakasihna teh Siti Nur Hayati aya Siti Nur Hayati aya gini ini teu cocok untuk ini ibu can pernah pasea Masya Allah dina hiji waktu teu boga beas salakina nuju nganggur istri nu soleh mah kewantun ngadagang-dagangkeun salaki ka tatangga ieu mah salaki pada tu usaha mun apalun saer teh sia salaki usaha itu buat mane centang-centang bibir jeung teh sia sok menang gas kitu tarak ih ka era-era bisi kadengeun kudu boga warung jeung nu boga warung geus eta mah tong dibereng nganyup itu kan salakina ge usaha rugi komo bebeja ka kolot ibu mun teu boga beas bebeja ka kolot tara moal urang karang layu mangan sok
nyuk di heula. Ngajaga kehaluan yang mana ya mah teu boga beas. Nyuk ke cenah 3 meter geus sakantang. Cara Kang Hasan masyaallah. Cara oge ngaranna teh Kang Hasan aya Kang Hasan. Ya. Oh tadi tamu tadi Kang ngaos Kang Hasan. Cara oge di mana keur nganggur tara cicing wae di imah sok deukeut ti pasayaeun bener teh. Sok lamun keur nganggur sare we di imah sok deukeut ti pasayaeun. Mending ngalasulu atawa murak mending murak. Abang musyrik. Musyrik mah mah. Oh betul kali itu. Musyrik mana kasih namanya kapan? Mina kudu soalnya terlet kan. Yo mah ngaringku kowe boga we pamajikan teh sapu. Ningali hayam di kolong dikebahkeun. Gus cenah hayam cenah tong ngejeda gue di imah cenah rek kira liar ke salaki mah budang. Siapa yang kahayam cenah kae? Takutan bisi aya salaki keur nganggur ibu rek kebahkeun hayam punten heula. Punten hayam tong cicing we di imah. Nah, kira liar. Dangit ya. Gancang carita gancang meter gusan. Para jamaah sadayana. Dina hiji waktu keur teu boga beas caur carogena teh akan bade ngiteu ketanggungan. Ira cenah Kang ayeuna akang bade liar. Bade ka mana? Mamanawian we akang cenah bade ka dinya. Mapai lembur mapai jalan sugan jeung sugan aya rezekina kami urang. Tuluy pamitan teh uluk salam. Assalamualaikum. Masuk Pak di mana rek liar maca salam. Assalamualaikum. Istimu soleh cium tangan. Waalaikumsalam. Masuk itu tara buku salam. Tara. Apa sok tara salah kurang itu? Tara cium tangan tara. Ai duit sok di tampanan. Ai duit di tampanan cium tangan. Cium tangan ibu. Dijajakeun dugi kalawang sok ibu mun salaki bade liar ngajajakeun nepi kalawang. Tara dewe tara bebeja acan. Saruan. Di masalaki karak bijil sabeula sukuna di lawang pantok dijeblogeun atuh kokocean. Da beureum kecepet pantok. Ditinggalikeun nepi ka ngaleungit sok. Tingali ke salaki nepi ka ngaleungit rek usaha. Boro-boro. Tara dewe. Gancang carita-caritana gancang ameh tereng geus Kang Hasan mah nanggul tanggungan nete-nete pancaniti mapai panurung sit turun pasir buka pasir baca sholawat liren manihanana Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiril yakil akhir wa mibda'id babil yasar syahidina Muhammadinil muhtar walihil adhar wa sahabihil ahyar adadani amilahi wa idoli sadinten tos dugi ka Campaka boga bati boro-boro can payu hiji-hiji acan mangasan saum kenging sadinten istrina anu solehah ngiringan saum kenging sadinten dadi aya asa panen ibu osok ngiringan puasa mun salaki teu nahan boro-boro mumpung eueuh salaki cenah aing rek jajan pasok aya teh nu kitu Coba. nu kitu mah dua dinten gancangna carita ngalalakon Kang Hasan geus nepi ka kota geus payu can hiji-hiji acan kan kelebihanna Kang Hasan tara tinggalin sholat berjamaah mantepnya mun jelema tara tinggalin sholat berjamaah masyaallah Gusti cek Kang Hasan abdi dua dinten ngalakon can pajeng keneh wae cenah Gusti
mangkaning sinane matara tuang muntah lamun abdi teh tuang teh beureut dua dinten Gusti anjeunna teh tuang abdi manadan Gusti mun kenging saleter rek mulih cenah ayeuna keneh kabujeng datang waktu duhur aya nu adang di Masjid Al-Falah. Hayya 'alas shalah. Eta adat kot ngaheujeun. Oh hayang kadenge berpujama. Kangasan ngiluan salat berjamaah. Beres salat berjamaah kecelakeun cai sasana ngadoakeun Maha Kawasa Gusti sing pajeng dinten ieu sing kenging salater-leter. Barang Kang Hasan teh nuju calik dina handapeun tangkal kai anu kacidayuhna. Terasnya nakihin ngageberan dirina ngarah raos tuluy anjeunna teh ngahariring embutkeun tulis nuju ngantosan ke lembur. Eta Kang Hasan ngayar wae ngahariring embutkeun tulis nuju ngantosan calenggeuk ke bahasa tanah telepon dina ke kabar ajmala Bagola puadipil wakil mudolin Duning gening tenyana gelis bulan purnama jadi buah hati anak miduduh bina-bina Muntemut kakang kodak tenang tos anak tesasa aduh neng mingkal sobat temut kenyasing jeung Gusti sing pajeng dinten ieu doana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya nyauran hiji istri teh di mana eta sumber suara kok nanti mama kadieu cenah mang neneng pada meser alhamdulillah korejat teh udah banyak korejat sare bahasa Sunda teh kitu beunang korejat udah tuh sare beretek umpat gek diu barak mata ceuri segup ceuri dahar got minum pelendi gitu ceungit lamun peledak bau ada ulah salah ngarti tuh mana pak peledak segitu itu salah lu peledak mau bau pelendi mah ceungit ada aya bahasa Sunda mah bahasa Sunda tapi di sekolah ulangan bahasa Sunda nu sekolah teh urang Sunda kabeh oh tuh beunteun 5 tilu kabeh eta teh urang Sunda da banget tuh bahasa Sunda mah simkuring dongkap ira sumping wilujeng sumping alhamdulillah Pak Ustadna parantos dongkap eta teh salah kabat sumping alhamdulillah Kang ajengan parantos sumping ajengan ira sumping alhamdulillah abdi dongkap tapi dalam keur urang dongkap abdi dua nah bahasa Sunda jadi aya keur sorangan aya keur batuk lumatak disaletik orang Sunda ulangan Sunda kueuna eueuh beuteun 5 tilu kabeh bahasa Sunda bahasa Inggris banget eta jeung bahasa Arab bangga dia kabeh we beuleunya nu nama bahasa Karangayung geuna terus ya Bu alhamdulillah lama senteu kasar gitu senang-senang saja ketika memang tadi itu oh pelding barang koreja teh udah upung
bungah-bungahna ayatnya orang rek meuli barang cengkak eta nu ngagorohan ditingali ka hareup eueuh ka tukang eueuh ai sorana jelas buah-buah juring cenah si orang eta istri teh aya dina tingkatan pangluhurna dina loteng man ieu cenah abdi mah dina loteng pangluhurna mangka dia mang tangga ai barang breh tangga masyaallah rajul aya nu mulit di luhur kan ieu cenah mah bade meser nek nya ka dieu mah apa sakda butuhkan beas dipanggul rengkeneng naik kana tang loteng ka hiji canapi loteng kadua canapi barang dugi karena loteng terakhir eta istri teh teu aya corek eta istri teh lain teu aya nuju dangdos di lebet kamar maka panggeulisna sakota eta teu aya nu ngabandingan kageulisan bahasana kieu bari bukakeun pantong mama ieu neneng mah cenah ka pamang nuju dangos di lebet kamar cenah ka cenah mah ka dieu mang tanggunganna ka lebet kamar kita kasan viral cenah dagang ka jero kamar pios nanti aya sasaha nah mulai sabil kana hasan hate daek entong lamun teu daek cenah aing moal boga beas si neneng dulu poe teu tahan lamun aing daek sieun kumaonang jeung ku bapa onang daek entong daek Gusti jalma mah kurkadan ikhtiar Gusti menang oskeun meureun ieu takdir ti Gusti Allahu bi takdir wa nasu bi tahir jelema kudu boga rencana Gusti anu nangtukeun didinya barang rapat telepon ibu bapak kudu angkat kamu mangga cenah neneng bade meser naon aduh mamang manis sarae sabaraha cenah mang bobokok 8.000 cenah neng terus dapatnya dipeser 10.000 alhamdulillah nawarkeun 8.000 teh supaya jadi nama 4.000 nah kitu langsung dina 50 jadina 20 teh kira-kira nuhun cenah neneng baingan akang teu panjang geuning rek aya nu meser teh mahal nuhun asepan mah ngira neneng asepan mah 2.000 tos 5.000 nya mah alhamdulillah asepan mah sabaraha asepan mah awis neneng sabaraha 15.000 geuning benten mah sesah neneng ngadamel asepan mah kadah monyong geus nanglah ku abdi pesernya 50.000 alhamdulillah geus dieu we cenah mah ku neneng rek diborong satanggungan tuh ada keneh jalma ngarti ibu barang kuping diborong satanggungan cangge dibayar sujud syukur najan teu boga bumi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat nuhun neneng paingan akang teu bajang tilu dinten soreng rek aya ngaboroh nuhun sate asa tapi cenah mamang aya syaratna naon neneng syaratna mamang kedah kersa heula ngaladenan api barang kuping kitu ieu kang asa ari tak keneh tangan dijawab bade keluar istin geus loncat kana pantot dikunci eta pantot jepret dicanak kuncina Kang Hasan ka kunci aya paduduaan jeung geulis di jero kamar ceuk Kang Hasan bahasana aduh aing cilaka aya di jero kamar paduduaan jeung geulis kira-kira bapak urang rek cilaka mah waduh nenek urang paduduaan jeung geulis sanes mari hukumna haram mama lamun anjeun alim neneng rek dijeunitan mah rek aku diperkosa mana teh cenah anjeun wirangna lamun anjeun cenah alim anjeun rek lumpat ka mana mah tingkatan teh lumut nenek najan anjeun minta tapi ka pelebah kumaha dilanenan geulis sabab cina teh hukumna dosa agung eta istri teh LDR ana berese tataraja mah uleungkeun Kang Hasan karah ka peureum urang peureum moal moal teu
Jeung Kang Hasan beur-beur begitu rarasa anak asa jadi sungsung masa jadi balu. Sumarep kana kulit sumarep kana bayak langit asa melaku mega mayang atun kasuhun kalimat dunia. Dicanggeun dina tisona bari anu murni ngawatan acik kang linuhung rap sigrap sinapak tunggal papat teu catur tri. Ari catur patria nganangan socak ditinggalkeun jeung paningalina cepil ditinggalkeun jeung dangna letah ditinggalkan jeung rasana pangampun ditinggalkan jeung angsil muncul budak ora temah ngaluarkeun ajian putar cigone wajib kang terang-terang cimane tanyakan belajar mesti taji malelang karang-karang ilmu banyu kan sasawat tara samsam saku angin saku pare saku inyuk dikaluarkeun barang ngareret ieu Kang Hasan aya jandela gigireun geulis eta jandela Bapak Ibu didobrak ku Kang Hasan kana gageun maneh dina tingkatan nu panglima. Rag-rag kahanap banyak kaluhur kalayang Kang Hasan Gusti tulungan Gusti tulung eta istri jejeritan Bapak Ibu Nugelis disangka ngarek daek Mama Abi kaisinan cenah mamang menawi teh bade kersamang cilaka kalaya Kang Hasan rag-rag. Aduh Masya Allah para jamaah sadaya bisa jam laku gitu Kondisi kuring waktu tos saja lawan teh saja melangkung 15 menit.